man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Lamun urang ngalaksanakeun kurban kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah. Gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana. Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Mandek ayo nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha. Sabaraha gelaseu getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara ya. Ieu lah payar lebaran. Mulia jasa teu bisa urang guari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya ada duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah. Mana coba situ. Ci. Pan situ mah duit loba ge teh coba situ. Cet. Tuh. Malaikat, itu tuh, itu masjid, laporan, ya Allah, itu mah tuh, Pak Anu mah di anu masjid. Cak Allah guys, bukakeun lawang sorga, buka. Lantaran geus dihampura dosa, Masya Allah. Pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan, jang meuli kebo. Sapoe 1 juta kurang yang celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti lamun kiwari datang ke lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak? Kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, sana kiai duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ke lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing menang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro menang 1 juta. Kadang-kadang babaturan manuhunnya. Sial dah babaturan. Emang ge ai babaturan menumpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah set dek mayar nggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm gut karasa yang nyenud ka dieu tukang ojek itu bareres 2, 3, 4 Yaumul Fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe
lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek nyokot gaji, berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum ini qad ghafartulah. Kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Teu beres teh kolot. Poe Jumat, yaum Arfah, lebaran, haji jeung lebaran titip. Poe nu opat eta mah lain sambarang. Nah, eta teh si Dina Umar teh ya. Di mana eta menangna? Pertimbangan cek si Dina Umar. Salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikeun Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh ya adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh ya jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teh kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutata dina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanana ieu mah lain khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui. Mun neretet bae jana diukan. Heuy Aisyah. Goblok sia aing garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham. Ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa ma yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib barang lalagan. Bila perlu main coklak di dia. Ye, atuh khotib da kudu dula deuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh.
geus babarodo masyarakatna atuh khotibna kudu pinter. Oh ngarusak aing khotib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khotib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah dia acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan nya salat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya mah khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae nya ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidung ngetan kul tarjamah keun dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah siang ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah nah tarjamahkeun terus ayat da terjemahkeun wasiat da terjemahkeun aya ditarjemahkeun mah peureuna naon narjamahkeun usikum iya ya bitaqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alul khairal la'allakum pohara tepoar urang kadinya da ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teu senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ai ceramah maki pudoli acak-acakan los utawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh ieu kode bagian setepati ya Allah ya Rabbi Karim kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan sih atau bencana kadangin aku orang kutub berapa nih coba ge jadi bayar ngomong kan aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sing hade guys hati-hati dengekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke salat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cakang jeung Nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar
fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Orang banget siang teu bujua. Ya Allah ya Rabbi, eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'ala al-mimbar, di mana naik seseorang khatib kana mambiun mimbar fala tatakallam, ente ulah ngajablog. Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha, berarti heureuy lalagaan. Wa man lagha fala jum'ata lah, cak Kangjeng Nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat lembur urang terjemahanana ngaco, urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut pajubah, terus di Bandung sholat Jumat milu, begitu sholat Jumat waduh ngaco ya mah khutbah acak-acakan gitu, langsung zohor, nah zohoran sholat, salametkeun sholat, waduh bahaya. Pernah deui di Bandung, dapat di Bandung ka dieu set pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zohor acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang. Tapi ulah yen fitnah tegor heula. Ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat, teu meunang ngaco. Lamun nya ngaco bae terus bae pindah. Urang mah nya terus bae urang nuturkeun nu ngaco. Di atuh lagi salat ieu mah. Salat. Ah mantap sing hade, salah mah kan bae. Engke tanya pan, "Pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna?" Teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae. Geus bongan sia ge kumaha sia. Atuh aing kumaha aing. Lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah. Kajeun. Aing mah geus ngaji kos kieu ge sia. Mo so amat aing kadang-kadang sok. Tungtung mah gelut bae di dinya. Ayo salamet ke si gade. Urang kan mal kebel di dunia, ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba. Ye salat Jumat cek malaikat teh rusak. Padahal mah teh nyaho, pan sia ngaji bae. Teu didengekeun, saekeun hulu sia koe sia. Cek malaikat, neraka sia. Deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat. Potongan urang mah pan gepeng. Bisa mantap Sayyidina Umar orang minta tolong ka Sayyidina Umar tolongannya aing jatuh wau ka sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya terpercaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP
supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri. Anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat tu baheula teh kitu teh heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere gering. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda. Urang nu nyaritakeun di zaman Belanda. Dongeng-dongeng bapak urang baheula, mak urang baheula. Ngeunahna cente lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare, geus mah boros kalapa, boros panon pandan dan lain sebagainya didahar kunyana. Kunaon eta? Lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana. Susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan. Cak langeun aya tetanggana nu nurutan fajar sueg kunyana hareng badur mabok nyana. Eta kan zaman eta teh zaman susah. Nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula. Jadi ngeunah bejana sagala derowak, ngeunah nu asak mah sagala cente, ngeunah sagala kingkit, ngeunah sagala kitu katokak, ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus. Lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung. Kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa. Zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah. Ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala ararata hararaya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu. Nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah. Tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta geus pokadaot duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngeja heula aju nu garede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari bae kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan ge kayak kaharti kakabehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh Kiai doakeun kula mana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae
namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya nanti pondok pesantren amis ngeunaheun kadengeun kana ceun ngeunaheun biasa geus pokona malah kula mendek ibadah bae guys doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih-sugih mah ieu keur carita perjalanan ieu cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain hayang sugih teuing kunaon hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti hayang sugih ya doakeun lagi cenah maju guys sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nuka hiji maju nuka dua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Assalamualaikum ya kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk masalah sih ieu mah doana bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teu datang Waalaikumsalam. Aduh kiai kula kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya na tuh enggak masalah. Oh, beli mobil plang. Geus teu ka kiai. Asal teu ka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam. Salat ya wallahu alam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah salat ngana ge ke henteu deui sugih dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun beureup ka dunia atuh ngaranna plak datang deui kiai mangke Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai kunaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sakitu mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng kunaon emang amrok kiai dagang bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amrok aing pake kokoset bae tuh Gus ya teu meunang teh kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang po ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datangna ka Mitoha ka Garut kees tadi mah Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju amruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha amruk ka imam Mitoha deui oh masuk ngedeng-ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu mah keur carita masalah itu masalah dunia ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nya teh urusan dunia masyaallah karim
aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu nah mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang keur kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah maula ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dieu na ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabel itu bisa tuh salat tak eta kos kana ditu tak eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sageus dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal terjadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia de kumaha dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut nunggus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu aya ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4
kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula ke dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana yang gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah, iker dicoba ku Gusti Allah, nu tenang-tenang santri doang. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri mikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah. Sebab nya mah jadi wali ka abah. Mun nya wali santri. Ya tuh tenang wae nya. Ngitung bae we cenah geus wayah balik-balik. Assalamualaikum. Seseuri ya. Padahal makolot-makolang. Duh anak aing geus datang deui we. Bah, dua poe balik deui ka pondok. Kudu aya duit 1 juta. Boh. Aduh, sakolot teh aing ngakak di anak aing. Ye, aya duit berangkat. Eueuh duit kula moal. Geus susul loba ada kira ka pondok deui pondok. Meuli jisam kieu.